Karawang teh siapa tuh si teh Widina lah si teh meni bager-bager teh nya tukang sebelah. Aduh kan ieu pokona masih kami jauh-jauh ke Karawang kudu FYP pokona mah teh hayang perjalanan teh 2 jam ti Bandung ke Karawang jeung si Mang Epul tukang dahar barang ditinggal teh alas siam ni pinuh kieu aing mah. Sakarek mah ieu tukang seblak ni kuakeun ka lobak kieu nu meulina teh. Barang pas asup teh alas si pertopingan nu niawin ge ni lobak kieu kuakeun kali si Mang Epul jeung si Kamirek nyokot naon wae oge. Geus pugu pasugian nu niawin oge ya tinggal kuakeun barareda kieu di Bandung mah eueuh nu kieu teh mimiti dumpling nu bulut-bulut misakura pokona mah kabehanana digabreskeun saking kulobana aing lieur bener-bener ieu topingna panglobana si kana ieu tukang seblak. Repek teh si kami mah dipangmasakeun langsung teh ku si teh Windina tapi aing saking kulieurna aya nu masak mah cidage loba nu si kami teh lieur rumana. Barang pas nepi teh alas sia si seungit seblak teh bener-bener ngahiliwir pisan. Istighfar 50 juta kali barudak kieu teh mending ngeunang-ngeunang teh. Pantesan we atuh meni rame kieu si seblak teh lekos ciklu terus bumbuna karasa pisan. Jadi asina teh wawaduk ha.